hirup hiji awewe gelis ngaranna Dayang Sumbi hiji poe manehna keur nyulam ujug-ujug parabot murak ti imahna. Manehna ngadoa ka Allah lamun lalaki nyokot manehna bari jadi salaki kuring lamun awewe manehna bakal adina kuring. Lajeng anjing jalung nyandak ajeunna pikeun neudunan janji ajeunna nikah anjing sarta disebut tumang. Manehna ngababarkeun orok ku ngaranna Sangkuriang tapi ajeunna henteu kantos nyarios ka Sangkuriang saha bapana. Dina hiji poe Sangkuriang keur morojeng tumang di leuweung teu kapanggih nanaon. Ajeunna nyalahkeun tumang pikeun kagagalan sareng maehan ajeungna. Nalika Dayang Sumbi terang pakawis eta ajeungna nuunggul sira Sangkuriang ku sendok ager sareng ngalukeun ajeunna kaluar. Mataun-taun ti harita Sangkuriang manggih hiji imah di jero leuweung eta aya hiji awewe gelis. Awewe Dayang Sumbi mikawanoh Sangkuriang bogoh ka dirina tanpa nyaho yen manehna teu idungna. Manehna maksa Dayang Sumbi pikeun kawin. Dayang Sumbi teu bisa narima lantaran jeung jadi indung jeung anak. Ajeunna naraoskeun ka Sangkuriang pikeun syarat anu mustahil upami ajeungna hoyong kawin. Ajeunna kedah ngadamel parahu ageng dina hiji wengi sareng kedah rengse sateueu acan subuh. Sangkuriang satuju sarta ngawangun eta kalayan bantuan arwah. Nalika ampir rengse Dayang Sumbi miwarang awewe sabudeureunnana pikeun menumbuk gandum minangka tanda palsu yen subuh bakal datang. Arwah kabur sarta Sangkuriang gagal nyalempeukan parahu. Ajeunna kacida ambekna sarta najong parahu tibalik saterusna parahu nu dibalikeun robah jadi gunung disebut Tangkuban Parahu.